Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya di channel Ngaprak Alam Independen. Nah guys, di data orang balik sekolah guys. Niat nama erek ulin, erek kalancek gitu guys. Kawatin nyokot motor. Jadi di teh ngalewat teh nu kieu guys, diajak iya ya. Jalan pintas nah guys ya teh. Anjir, geunaheun kieu guys sih. Tuh. Tuh mun ka ditu geunaheun cigana mah guys tapi teuing teu rapal dan nu batur gitu mah balik bisa dicarekan. Nah guys, kieu we nya guys. Kurang asruk-asrukan heula ieu mah tuh. Si anjir. Tuh guys, kieu we nya guys kontenna. Kumaha we saya enak upload. Aing sieun ka cugak anjir. Siapa mau ke Palauran Jayan tolol tuh guys anjir meski aing pakai sepatu tapi dia palalaur guys kan kieu mah tuh oh ieu mah makam nu saeta etaeun nu saeta lari ka dieu kan heeh ka ditu heuh ieu mah guys kebon awi guys itu guys anjir si Dendi kan ka dieu ini mana teh jalan itu bebas yang cara apa jalan anjir sampah guys anjir tuh kuat aing bejanya lebar anjir dia air rontahan gitu hah ieu sebangun gua ada ya aduh anjay guys tuh sawah guys ide guys aya sawah nggak apa sih aya wae guys sawah mangan jarang gitu darajar rauh di mah beda jeung di Cianjur anjir ada deket sawah teh tuh guys nikmat kieu guys cuaca ngadukung guys tuh cuaca ngadukung guys di mana jauh kan nih rumah aja sedikit deh ya tidak deh kita jalan di non kasih kawati mana sok keliling ka ditu itu kadinya seberapa kilo umurnya kadinya seberapa kilo kira-kira ya 1 kilo 2 kilo nanti kilo udah ini bisa setengah jam di ditu kan di Cimanten teh anjir kali aja kadinya raya udah terhafal teh anjir apa mah geus sih bisa wae mana pas di Parib jalan luhur itu heeh jalan luhur itu wae tanyakan eta jalan luhur wae nya teuing terhafal sok ke kumaha mah aing pokoknya ka lapang domba euy deket jalan dia sih jalan dia lah sok apa coy bisa mana teh balik ya hese kita apa jalan nya balik mah ka dieu we tuh bisa aja jalan dia ulah jalan dieu anjing jalan padahal tuh jalan handap di itu meureunnya heeh ada sakerata apa bisa aja jalan dia tuh jalan itu nu aspal ka ditu kana nyir ucing guys karunya leutikan tuh guys ini teh lapang Japati guys gitu anjir lapang Japati sana guys tah kebun sampe guys mau di ditu mah di alaan di Cianjur mah di peuting teh guys biasa anjir cuaca yang sangat mendukung guys panas mendukung panas teh mun hujan kurang mendukung tiris.
astaga. Kesangan guys, lumayan harum. Ini cager ieu mah awak. Nggak bangun guys. Kemana? Terus ya. Engkol ka dinya. Itu jalan ieu. Bisa anda. Kayaknya enggak bagus. Jauh jalan. Kan cuma lurus we. Enak engkol ka kirinya. Tuh guys, ento guys euy. Aing teh seperti sieun teh ku ento mah. Sieun keneh ku soang euy. Sama. Aing pernah disodok ku soang. Anjir nangka guys euy. Embung meratnya. Itu kan lagi bilang. Kalau dia pulang dia yang curi yang bilang tuh anjay guys tuh pemandangannya sangat indah guys. Panas cokor euy. panas deui itu. Eta nyaan motor dibawa ka dieu teh euy. Lege jago mun mau bisa. Sieun aing. Kalau muran batu mah asa teh geunah sih. Asa sieun perasaan teh. Ya Allah. Belok. Berarti rapal jaya. Mana nu mau hana? Anu karekeun ka dieu. Itu hiledo. Tuh ngagantung. Piceun. Piceun. Mana dekat kiri mana? Ih. Ngerakeun we guys, yen ku hileud nya. Dekat kiri euy. Pas di dekat ke area. Gila. Anjir rin kuna naon yang gila. Ku hileud mah. Dahar tuh aja gitu. Enggak latul dengan bibir. Tuh guys, euy. Barang yang tadi. Salin heula. Mungkin cukup sekian ya guys euy. Sakieu we videona guys euy. Panas. Teu kuat. Jangan lupa subscribe, like dan share. See you, bye bye. Wassalam, dadah.